kurang ngaronda itereng isi kaya Jabang Butuka, lakon Jabang Butuka. Alhamdulillah jadi sumping ke Bapak Haji Dedi Mulyadi dan bintang tamu di dia. Alhamdulillah kumaha upami Pak Haji Dedi pi urang naik ka panggung sawios. Pak Dedi ka payung Pak Dedi. Pak Dedi pasihan jalan. Ketentuan pasihan tuang Pak Camat. Pilih Pak Haji Dedi kajian tuang. Dan nama Guru Cilepin Puji saum nage luar biasa. Getol pada di mah. Babi ngajak tuang pada di mah ulah di Senin dan Kamis anjeunna mah telat kalau sepanjang wawuh jeung pada di bunga Senin Kamis teh kitu we saum mantenna mah luar biasa. Batak jag we salirana teh sehat walafiat. Oh, padahal kegiatan itu luar biasa anjeunna mah. Kegiatan anak kemana-mana pada dipur itu berkadi nempangan masyarakat tak pejabat kudu nama model pada di lain kampanye unggul deket jeung rakyat. Alhamdulillah. Alhamdulillah damang Pak. Alhamdulillah dari cepot. Naon dari Bapak? Cepot atok-atokan ininya di dalam udun. Ada tempat mana sudah? Nah, hirup dari sangsara ini. Sangsara naon dari Bapak? Cepot anu gawe Mohon dalam boga dunia. nah dengekeun sedan. Sia mangeuna turun mobil ulah mobil sumping kanu kabuan maksa dibere balikna di makanan ai dikencet enak kota. Ini sia dedan. Lipstick Bunda dan Sunandar mah pasti nu anyal halusna cepot bibir pat tapi ka soek gitu. Apa diange Pak ngawengi Pak? Nya dacan waktu Sudah gaduh cadangan cepot teh. itu Pak. Atuh ngadamel cepot nu mamalihan. Itu kayaknya Pak cepot mah kudu hiji we Pak. Oh, tekeng dua. Oh, Hiji di mana? hiji di Sumedang. Maksudnya Kayaknya wah. emang cepot kantos gitu. Naon kantos naon di Bapak? Kantos gaduh nu engkang. Ibu-ibu atau ya kantos Pak Bima Ira tapi nggak ada anjar itu Pak. Bos itu kamu. Akhirnya kesini dong, kamu harus jujur pada Izin Pak lah. oh kunaon makanya Lancar pernah dibaca pernah. tinggalikeun beungeut nu sanyana. Kedah disamuni. Tuh. Upami kantosnya kantos. Sekali. Maksudnya sekali Ini sekali cek Bapak bukan banyak, ini sekali. oh kantos cepotnya kalau nggak nu anyar. Kantos Pak. Nah Jujur akhirnya ya. sekali Ya. kunaon aya itu. Apa nih? Jotrok. Apa cepot teh ngawasa ilmu
ilmu naon Gaduh gaji halimunan sagala bisa mereuhkeun hate jalma. Nah, hate pamajikan benten bisa dipruhkeun. hari wayang mah Pak dikukumaha ge pan bisa dikukumaha wayang mah dikitukeun kumaha da wayang mah kumadalang tapi pamajikan mah Pak dalam dikitu-kitu meureun teu ngadek mah Sing rapi ari boga kita ge rapi abdi ge parapi ngan aya wae pan Pak jelema mah pan bisa sarua kabeh geuningan bisa bocor kitu beureun supir beureun kurang pamere. pamere ka supir mah sami we ge daya pangan kaselok Kaselok ya da supir mah 50 ge pindah saatos kapernah kumaha raraosanana kanu mastaka. jangan Pak asa kejat tidak teh Pak Oh gitu? ya dari rongsen di rumah sakit teh ku Pak Mang Iman Mantri rongsen teh dulu teretak tuh Pak ya Tapi bojona kedah atoh. nah kedah atuh Upami kagungan anu makapanggih keneh cing cirining pendatang baru dalam dunia pernah kalah. iya pengen kuy dan Udah mun camat wadon mah tapi kaena teu kapan. ya apik cenah Apik atuh. Di mana-mana ge ai copet anyar mah sok beunang. oh Jadi nu cara beunang mah geus jadi maestro na copet. Jadi lamun nek diajar salingkuh teu kabangi datang ke camat wadon. siapa camat dari guru ke camat Camat wadon mah keur basa datang kalau buru kepakuan ge ngajingjing atuh. ngajingjing naon ngajingjing Tuh dari mobil jero dari guru urang ditinggali mobil hirup we barang ditinggali oh cacanakan Pak Camat. Pak jigana Pak Camat beres acara pasea jeung si ibu di dieu wah bohong itu menyenak buah bener Ya, nyenak buahan di mana Camat bener atuh? aduh Pak kumaha lamun pasea ke kumaha Kan? pasea ke Kumaha? lamun pasea Terus Camat bawa pasea teh da Camat jeung pamajikanana moal. nah Geus kebutuhan. coba majikan top badak top maung Asal ulah kubikang. alhamdulillah Tuh, Pak Camat wadon mah bagus. bagus Sabab lamun dinu bangorna ieu eueuh duit jeung bangorna. tapi alhamdulillah Pak ayeuna Pak teh asa di wado Pak teh asa ngagelarkeun wayang Wah hebat. dari teh wado teh uning aku anjeun kamari mah pan hampir teu katingali Pak wado teh Pak kudu. heeh Dia tinggali nu lala juga bingung. oh Can juri. aing duit Pak Ya pan alam teh alam karapa, alam karasa. oh alam daya dua karapa jeung teu karasa Oh. Alam badak, alam lembut. Oh. Alam lembut ge sarua lalajo. Lalajo, Pak. Lalajo di dieu. heeh atuh Ada kudu keung da beda alam. oh beda alam Oh. Moanya ya jurig nembongan. Oh, iya. Jadi lamun jelema aya nu ngaku nempo jurig, wah eta jelema teh bohong. bohong Saban so aya di mana aku jelema ning teu juri jeung dia usah-uskeun kana botol eta mah nu usaha. berusaha Ya heuh atuh jurig kina jin diasupkeun ke nu botol ceuk manehna katempo ceuk manehna ari sia dibobodo cing atuh nyeun konten teh nu kreatif ulah ngabodokeun warga sia teh nu cerdas. Cek sia. jadi eta teh bohong Lamun juri katempo berarti juri geus ngalangan undang-undang perjurigan. ai undang-undang perjurigan teh naon Kapan alamna disebut sebagai alam lelembutan, ari alam lelembutan moal katempo ku panon lahir, tempona ku panon batin. oh jadi lamun jelema nempo ku panon lahir nempo bungkeutan jurig eta wajib teh eta teh bohong Bohong. dengekeun Samsudin Sabab juri lamun nemongan ka jelema balik dihukum ku raja juri. nah Heuh sia naon nemongan ka jelema pan beda alam. eta wajib meunang lain mah jurig kana mah sieun ku jelema Sabab da jelema na juga jurig ada aduh. Wah, wah. nah coba Teu adil ya teh disabarkan we. naon atuh Iya, dikodokan we. wah ada abdi mah teu boga Dalang teh meni urang gawe, aing ngara duit tunggal penting ada di kodokan wayang, pamajikan kodok atuh bisa teh. akan beurang balik ngapul Teu karena, hah teu karena. ya pemajikan Heeh. pan kuku mah heula tuh Pak Oh, berarti dalang mah werang. na werang Hah? na werang Nah, weh werang naon werang ngadeukeutan awewe ti beurang. Oh, ngadeukeutan.
Visi lain-lain. Alhamdulillah, barakallah. Aduh, salam atuh ka dieu ka urang wado ya Wilujeng. Wilujeng wado, ayeuna mah pat tagline teh ngabret. Wado teh. Lumpat. Waduh Berarti wado jeung kuda teh deukeut. Kuda lagi itu sukuan pemerintah bisa lupa. Pada sok ngabret mah kuda. Oh nya kuda berarti urang teh kudu wado teh kudu lumpat tina segala bidang. Oh, lumpat tina segala bidang. Ari cek kuring mah lain lumpat kudu balik. Nah, apa balik? Kapan ayeuna mah jelema kabeh lumpat ninggalkeun teu mawani ninggalkeun purwadaksina ninggalkeun karakter hirupna. Kacau banget gara-gara Balik ke mana? balik ka diri. Kanu taneuh deui geura urus tong di jaluaran pun kapan dibebaskeun ku bendungan. Beres. Kanu cai deui kudu dipiara, balik deui kanu angin hawa murni ulah angin palsu, balik deui kanu panan poena, meh hirup subur makmur teu mahrifah repeh rapi, sabab moal makmur kudu dijieun ada jeung cai di panan poe. Geura barali. Camat ya kudu balik ke prinsip-prinsip dasar pelayanan sebagai abdi negara berarti balik ulah ngabrek. Ya maksudnya berarti di depan lumpat teh palumpat tina hal positif. Tina hal positif artinya urang teh kudu istilah gede tenaga ngawujudkeun kamajuan. ngawujudkeun kamajuan teh kudu ngabret urang teh. Ngabret lumpat, ngabret ekonomina. Nya Ngabret kesejahteraan hirupna, ngabret perkembangan kebudayaanna. Gitu. Ngabret perkembangan sosialna. Ngabret pelayananna gitu. Cara ngabret balik. Cara ngabret teh balik di kasar. Jelema lamun nu geus balik bakal ngabret. Jelema nu teu balik moal bisa ngabret. Nah, bukan macam mana? Oh, geus pinter camat ieu mah. Oh, terus pindah. Oh, balik mah puting ge ka imah. Oh, bekal aja beger. Aduh. Dah, Kumaha Pak? oh. Tuh kali itu gua tuh dijuru tuh terus utang. Halo ke ulah belah itu. Halo, orang Jorok. Alah, mana suaranya? Oh, Pak Ayah Pak di Jorok Pak. Ayah. Belah itu. Bulan itu. Mana suaranya? Gerowok dalam nama teh kadeuleuh. Cing ada dalam normal teh teh. Naon Pak ini normal? Juru kawe saking geureus nah aya di tukangan. Atuh di sing hareupeun mau berenang nabi mau bisa. Lahun ge mah. Atuh ngawayang ngalahun sinen meureun teu kiamat nabi balik ka imah. Emang sok ngambek? Ya iya dong, kan perasaan perempuan itu harus dijaga Pak. Aduh. Perempuan itu bukan hanya dijaga perasaannya, tapi harus dijaga pendapatannya. Kalau hanya perasaan yang dijaga, dia tetap akan pergi ke rumah tetangga. Ya, berarti kan bersinkron antara pendapatan dan Perasaan. Iya, karena perempuan itu awalnya minta kasih sayang, lama-lama minta kasih uang. Kasih uang kembang Iya emong. kan, awalnya minta uang. Yeah. Setelah kita dapat uang tiap hari pergi keluar rumah, besok dia minta waktu. Padahal kalau mencari uang akan kehilangan waktu. Iya dong. Iya, tapi kan kita itu harus memposisikan diri kita sebagai suami itu harus bisa mengatur waktu mana untuk kerja dan mana untuk perempuan untuk seorang istri. Oh, mana untuk kerja, mana untuk orang istri. Nya heuh aing gawe no ngapenting awayang wae. Berapa tuh? Pantunu ge Pak ada di Perongwe ya Pak. Udah. Banyak di Perongwe cici. Tapi kan terbatas. Iya dong. Waktu kemarin zaman Covid, ya. Kamu kan banyak di rumah. Iya di rumah Pak. Saya kan tapi di rumah lain Pak. Kamari Pak kerja Covid ya Pak. Wah, berarti banyak waktu kan? Iya banyak. Tapi waktu. kan tidak punya uang. Iya. Tetap aja pemajikan tan kenu. Ya, diusir tapi Ya. Diusir kumaha? diusir itu mau gawe. Usaha. Yang mau majikan. Tuh kan, cicing we di imah teh geuning dicarekan. Ya gitu. Aya eueuh duit mah. Oh berarti. Ayeuna keluar wae, eueuh di imah anggar ngambak pemajikan mah. Iya. Mantap ke eueuh tungtung mah ka pamajikan mah. Aduh baru ngomong apa majikan. Aduh, emang waktu itu dirimu di rumah? Ya iya dong. Oh, kamu jual beli barang elektronik? Iya. Wah, hebat dong. Nggak jual TV. Punya toko dong. Hah? Bisa toko mah di mana online. COD. Ya COD. Oh, begitu. Nggak jual TV. Heeh. Jual TV. Terus Beli beas. Asia yang penuh ribu.
jual kulkas beli dengan cang da imah teh ngalegaan Pak kamari mah da beak ieu na dijualan Kata teh jual jual beli lain jual beli tapi jual butuh. ada kumaha deui atuh pana beuh teu aya sok Kek. Ari dalam mau boga TV, boga kulkas, boga kipas angin, betul. AC. Ai juru kawin ngajual naon? Jual gelung. Emang payu? Payu Pak ka bengkel. Bengkel naon? Bengkel pada dipake ban serep pesta. Banyak gelung dipake ban serep teh mah kumaha eta? Kapan buleut teh sarua? Yo, Robi tapi ka kitu juru kawin. Juru kawin teh Pak kamari mah ngajual gelung. Bulu mata palsu dijualan. Padahal mah sandal kopi juru kawin teh kudu ngajual gelung. Jual naon atuh? Kantun sumping we kacamata-wado. Diangkem gitu. Oh, nya kacamata orang mah ningali juru kawin poloh nanti out kita. Ya juru kawin ngoran kalau pada mungeun. Camat odo mah resepna kanu kolot. Oh, kolot. Sabab kanu ngaramat teu ka tepi duitna. Aduh. Ima baguro nya Pak. Bergurau. Jadi dasar bener nama bager camat odo. Bager Pak camat mah beli apa di kieuna Pak? Nyarios ka sim kuring ge. Kumaha? Cenah alhamdulillah sim kuring mah kupon bojo tos janji moal bagor kanak domba. Anak rumah mau tangor Pak, tuh abdi kira meureun mikir 2 kali. Tapi meureun ayeuna Pak camat tinggal di domah lu tamlet teh meureun teh normal bener. Pan keur usum aya nama. Usum peristiwa kanu bujur. Lagi trending topik viral sekarang. Oh, eta teh. Iya, begitulah geus dibahas. Heeh. Waduh. Ari tadi para dewa kunaon eleh? Pana dia bete apa? Eta Batara Bayu eleh. Batara Indra eleh. Oh, tapi ke Batara Sunu eleh. Kunaon eleh? Eleh we pengen pada elehan. Batara Indra, Batara Bayu eleh kunaon jadi eleh? Ya kumadarang dielehkeun eleh kudalang. Kudalang dielehkeun eleh di mana? Ya dimenangkeun meunang. Jadi ke kudalang dihirupkeun betul. Iya, cicing itu. Eta naon pikirkeun? Curug. Jadi eleh nama tuh udah dipisah-pisahkeun. Nah, maka dipisah-pisahkeun. Apaan? Batara angin, batara cai, batara panan poe. Ayo dipisahkeun, lamun dipisahkeun mah pasti eleh. Kuduna Dihijikeun. dihijikeun teh jadi naon? Lamun dihijikeun jadi manusia anu sampurna. Nah, anu sampurna, kok jadi sampurna teh ku opat elemen nu Opat elemen eta, 4 kalimat tunggal, 4 kalimat pancer, sangkan paraning dumadi, manunggaling kaula Gusti, pan ngahiji, lamun ngahiji moal kena asup angin, moal gering panas, moal pilek, moal nanaon, sabab geus manunggal ngahiji. luar biasa. Itu. Eta teh lambat. Lambat. Ku tadi teh diperhatikeun ku kuring, Agustusan datang orai. Di negara Deungeun. Heeh, Batara Bayu eleh, Batara Indra eleh, nya heueuh eleh da moal dolar dibeulian kabeh tanah jeung kebona. Jadi kena Indonesia merdeka mencintai tanah dan air, tanah nu batur cai meuli. Jadi babu di lembur sorangan Jadi mah. babu di lembur sorangan. Maka ti ayeuna para abdi negara, para pamimpin kudu boga integritas, ngajaga lemah jeung cai, pulangkeun manusia kasarakan pangbalikanana. Barudak urang ulah poho ka lemburna, balik ka kesenian inget alam pangbalikan. Luar biasa Itu barakallah. penting na ngadengikeun seni teh eta, suling kendak ngiketkeun diri. Ngiketkeun Lamun diri. teh urang mangkat ka Arab, mangkat ka Amerika, ngadenge geulik suling inget balik. Tapi lamun teh keur budak teh ngadenge suling, teh ngadenge kenang, teh ngadenge naon, cicing di lembur batur teh inget balik sabab usahana nu ngiketkeun diri. Wah. Dangukeun Pak Haji Kusnandar. Itu. Karaos Pak Haji. Luar biasa. Gitu. Ayo Bapak meni pinter Pak. Lain pinter, Bapak ieu na kasurupan. kasurupan kunaon? Ya. Kasurupan kunaon? Paruhun, Karuhun mana? paruhun wado. Oh, karuhun ladong. Ya heueuh. Oh. Awakna nu leungit. Ai ruhna mapan hari ruh. Laras. Metafisika nama ayah. Ayah, Ayah. Karasa ngan teu katempo bukunya. Ya teu katempo mantake fungsi-fungsi gamelan, fungsi-fungsi
bebeleman, katus, menyanjing nu sejen adalah fungsi metafisik. Jadi mereka datang ke juri tapi ngiket aspek-aspek non material anu geus bisa jeung alamna supaya tetap aya model Bali, Jogja gitu. Ternyata malah menyantai musrik, Pak. Malah menyantai musrik. Musrik soalnya mau digayem usia. Ada kayak gitu. Cik mangkat ke Mekah. Ya. Ayo di Mekah ngeuleuh naon? Buhur. Ai buhur teh. Ai buhur teh saluhureun menyan nu pangalusna buhur. Buhur. Heeh. Bebeuleman ai make minyak wangi meunang teu? Ya meunang. Udud meunang teu? Meunang. Heeh, naon bedana udud jeung menyan? Tapi benernya. Bebeuleman kene. Anu teu meunang mah menyan anu murah. Bau anu irung aing geus teh. Pajarkeun jurig jagian nu mahal atuh. Anu mahal. Menyan mah geutah. Getah ya di Sumatera kuring mah dikiriman bulan getah tangkal menyan getahna bodas beuleung seungit imana kadituna bisa ngusir bakteri jeung virus. Oh eta teh Heeh. Mantake kolot baheula di mana sok dudurukan. Ari dudurukan teh ngusir bakteri jeung virus nu aya di lingkunganana. Jadi lamun imah sok ditetan menyan teh ngusir panyakit nyaeta bakteri jeung virus nu kolot baheula nyebutna jurig. Da can aya laboratorium harita mah can aya alat pendeteksi. Panayana mah geus aya alat pendeteksina ilmiah berpikir teh. Jadi sepuh urang mah paralinter banyak. minter kan teu minter. Ya, Sabab sepuh urang mah sepuh nu pasrah. Sadaya ilmu teu diaku, teu ditulis di nu karya ilmiah. Teu diakukeun jadi karyana henteu. Panena mah dikuat pan ditulisan. Jadi Mulyadi make kuat. Kolot baheula mah henteu make teu diaku. Sabab ilmuna nu Gusti dibikeun ka saha wae sik carita lukum ka sarung. Aya nu nyeuna nepi ka ayeuna teu kapang. Teu kapendak, leres. Cing carita wayang saha nu nyeuna pan teu kapendak. Leres. Ieu carita golek ieu cepot hasil karya ieu pan eueuh. Leres. Gitu sabab ikhlas ari ayeuna mah kudu ikhlas kabeh di merek kada kudu jadi duit make hak cipta nurutan barat hak cipta di aku ku jelema pan hak cipta mah nu Gusti sia teh Subhanallah. Kalau bicara aja mah musrik kene teh banyak. nya heueuh di aku Sekala di aku. aya nu musyrik teh nu ngaku dirina. menang dirina berarti lain menang Gustina berarti anjeunna menggesmi Gusti dirina sorangan aing teh anu kitu sia teh aing teh lamun teu ku aing mah ieu wayang moal digelar teu ku aing. Alah, aing nguping gitu sok aya ka masjid. Nya kudu ka masjid. Iya. Masjid teh kudu dibawa bari ngawayang. Atau berburak. Lain masih nu dipanggul, masih nu aya di nu diri tah tadi sawarga dijelaskeunana. Yen nu asup sawarga nyaeta nu lembutanana, nu bersih. Ai sawarga di mana tah di nu diri maneh nu sok kagolak-golak ngal poe neraka eta teh ngaran. Ningali awewe deg-deg jantung neraka. Golak Golak di mana? ngagolak tapi nu geus jagung paningali teu ngagolak cicing we santai dipengker di fotona sareng pacamat eta maestro Eta mah geus ahli. anu ngagolak mah pendatang baru anu di foto bari kieu we bisa dibikeun ka pamajikanana kikieuan aya hatena hayang beungeut teh kudu sarua foto jeung nu geulis aku we resep lamun di foto jeung doma sia seuri teu normal Alhamdulillah bakola lembutan nu bersih dina jero dada di ulang. jero dada nah eta masjid teh tadi Laras. oh sing bersih ari masjid teh Laras, Pak. Di masjid mah kan teu aya naon, Pak. Di masjid mah nya berarti naon-naon akueun urang teh. oh Nya, geura mulang kasarakan pangbalikan alam asal luar biasa. alam padang nonton abah sok nyarita Laras, alam padang poe poe panjang nagara tunjung sampurna sampurna. celing putih celak herang caan bulan 14 jalan gede sasakuan jadi isi agama teh naon kabersihan rasa mengalahkeun cinta jadi lamun nyarita agama cocorowokan ngahujat batur wae neraka sia emang sia boga kunci surga gitu jadi lamun jelema ngaku beragama parasea keneh saestuna eta jelema teu beragama tapi keur berorganisasi
beda agama jeung organisasi. Agama mah ageman, organisasi mah lembaga didaftarkeun di kantor Kesbang. Urang malah berorganisasi beragama, kulantaran ageman di dieu di ageman di nuju nu rasa teu bisa ditembong-tembong da rasa manusia mah ukur ditinggali ku Gusti nu kagunganna. Laras, eta mah hak prerogatif Nya teu moal ngomong itu dua kadinya namanya kitu sing bersih hati. Laras, jadi urang teh ulah hakiman batur da teh tugas Daya tugas. Laras luar biasa barakallah. Aduh hebat cepet barakallah wa kita tuh. Iya, lupa tidak kumaha tuh. Cepet ge ini mah sorna tos rajin. Rajin naon? Sujud. Sujud. Maksudnya apa? Tinggal deh, tapi pinter rajin sujud. Amin, amin mudah-mudahan. Oh, karena enak gini sujud. Sujud, sujud apa kieu? Saha sujud gitu. Apa nak keterangan sujud teh kieu, Pak? Sujud teh ngantelkeun ieu ka dieu tah. Masyarakat. Oh, syariat. Oh, jadi ayat 2 aya sujud syariat di sujud hakikat. Syariat mah urang ngantelkeun sila urang kana Karena hakikat mah sadayana disujudkeun ka Gusti teu aya nu diampun. Waduh, luar biasa. Balik di amplop Pak Ibu catat. Berapa, Pak? Udah diikat siapa? Mana siapa? Tak. Oh, ada. Adieu. Siapa? Kunaon kok ngadek kayak gitu? Pak. Adieu, Pak. Adieu. Nah, ayo. Buat ngeper gitu siapa? Ayo. Kunaon? Oh, kakinya sakit. Keun bae salulah kanyut we. Oh, ibu-ibu ngadek gitu mato. Pasti lo menyebutkan cenah eta pada di muni ieu cenah Jorang. muni jorang Ya, kan jorang, makan itu, Pak. jorang soten kaju teh lamun sia teu dicalana teu disingsatkeun katingali jorang. Nah, ini mah terbuka kayu tuh. Oh, tuh. hari menyebutkan kajut malain jorang cawoka. Oh, cawoka. Ayeuna kajut, emang kajut kan bebasan kolot paheula apa? Coba aya kajut di utara. Istilahna kajut di utara teh eraan. Aya kajut di Napulu. Sieunan. Aya kajut tempatnya menduit. Kajut kunang. Aya kajut anu ngagurayot. Kajut lain, wanian itu mah. Wanian. Aya kajut merendung. Burut eta mah. Aya jelema nu kawin wae. Amur kajut. Ibu atau mana gitu loh. Ini semangat ibu ada yang gitu mah. Oh. Ya ayana si ibu mah pan boga penyakit. Penyakit naon? Weur kajut. Sok atuh gerak. Cepet nyanyi deui. Nyanyi naon? Yakin dong. Yakin dong yang populer sekarang. Aya kieu Pak duh isuran keur kieu Pak. Hanya nggak penting dipake wae. Iya raja tuh bisa kadang ka kawin pirang-pirang silung Pak. Oh gitu. Kan bae lah. Kawin silung mah. Nu penting ngawayangna mah si Sirian. Si Bapak jadi Kan bae kami paksa tadi mah. Kunaon, Bah? Oh, entong ya sekalinya. Entong karunya. Oh, sekali. Acamat teh naik. Teh kan anu buru. Kayak pagi ini Bandung Bandung guys. Bos di mana kartu BPJS. Tenang guys ya. Sok cepotnya nyanyi lah. Ngahibur ka urang. Nyanyi naon coba lah. Mudah-mudahan ieu wado sing langkung nanjung. Pakuamunanana sing rata, pamimpina sing nyaah kasasamana, mugia Bupati sareng Pawakil Bupatina sing langkung nanjeur mingpin negeri Sumedangna. Amin. Sabab Sumedang teh puseur sejarah. Ya, Sabab Sumedang teh tempat penyimpanan simpanan terakhir kekayaan Pajajaran. Nyaeta mahkota Binokasi. Anu ngalambangkeun dieu alam Sunda teh alam anu kacida endahna jeung alam beunghar. Tapi ka mahkota nage tinu emas. Sabab ngalana di Bogor di Pongkor. Di Bogornya Pak. Lah, emang orang Sunda mah beunghar berarti barang. beunghar Sunda mah tanahna ge semur makmur gemah ripare rapi atuh tanahna ge subur. Tapi kadang-kadang orang Sunda mah suka lehan wae Pak. Ngelehan soten sabab urang Sunda mah make rasa. Nah, make rasa elehan. Daripada hirup pacengkadan mending keneh ngelehan. Jadi lain usalahna urang Sunda tamu nawe teh gablek pikiran. Luar biasa.
biasa mantaknya urang Sunda mah nauhid geus dibaheula. Oh tauhid yang ketika Nauhid kubur. mesti baheula meme ajaran Islam datang urang Sunda mah geus nauhid ka Gusti. Mantaknya begitu Islam datang langsung rep we ngahiji jeung kahirupan masyarakatna. Teangan sia ngaran budak hujan mulai Islam. Oh, Nah gigi apanya? ngahiji Islam urang Sunda. Alhamdulillah barakallah. Pasien undang-undangna apanya? Nya Jadi ngagigi urang Sunda mah geus manunggal Geus manunggal. nyebut ka Gustina pan Sunan Ambu Hyang Murbeng Alam. Hyang Gusti Murbeng mah Alam. heuh. Wah, luar biasa. Anu teu disilipkeun pan urang Sunda mah Gusti teh. Leres. Teu diwujudkeun di simbol-simbol sesembahan Oh. urang Sunda mah teu dipatungkeun teu diarcakeun urang Sunda mah tapi ngahiji jeung alam kabeh ka mana wae nyang hareup di mana cicing eta teh anjeun teh sumujud ka Gusti Nu Maha Suci di dinya tempat ibadah. Sunda. Jadi pan saya kasifatan pada itu bapaknya. Dalam kasifatan mah geus lain pangeran deui tapi makhluk kene. Makhluk kan. Nah, luar biasa bener. Tapi kan nyebut ngaran ge kan teu meunang. Oh nya dipapalikeun. Pamawi nyebut ngaran ka Gusti nyebut ngaranna. Leres. Tong borong ka Gusti ka Bapa ge teu meunang nyebut ngaran. Leres. Make alas dilambangkeun ku Semar lamun nyarita. Gak anger gamparan abdi. Gamparan teh naon? Gamparan teh hartina make tatapakan. Tatapakan. Urang Sunda mikeun gelas make tata, mikeun dahareun make baki. Jadi nyarita ge kudu make tata. Urang Sunda mah ka Gusti ge make tata di alas tara nyebut ngaranna. Aya unda kusuk basa Aya namanya. unda kusuk Lain basa. anu arti feodalisme, Lain. tapi artina tata krama basa. Tata krama basa. Ngajen. Majen kok Luar aja. biasa. Gitu. Mata kaya sesajen. Aya sasajen, anu mere sasajen teh jelema anu ngajenan. Ngajena. Jelema anu tara mere sasajen, jelema teu ngajenan, datang semak di sasajenan ku sia, ari sia teu boga harteu ngahargaan semak. Dibere sasajen, susuku. Mantake mere sasajen teh kudu nu alus, ulah nu goreng. Meh beres acara dahar kuralang jeung panayagan. Dina teh keur karuhun, Pak. Hah? Keur karuhun teh sesajen. Satena malen ke karuhun jeung nu hirup. Oh, jangan hirup. Jeung nu hirup. Da karuhun teu bikin jeruk ari sia. Ai can mangge karuhun keur kieu wae keur naon kada jeruk eueuh. Mantap ge sasajen mah jeung nu hirup. Lamun sasajen di nu panggung berarti jeung nu panayagan. Panayagan. Beres dah alhamdulillah. Brai menang ilmu yeuh. Nya barakallahu. Ai da nyanyi Nyanyi naon Bapak abdi teh ge sorak keur kitu. saeutik anu populer dong. Lagu naon atuh tah? Sok hayang lagu naon? Gala-gala. Gala-gala. Golo-golo. Gala-gala. Hah? Aduh, kembalikanlah dia itu mana nu bener atuh? Oh, kembalikanlah dia. Emang geus direbut batur gitu. Bah, terus topi ka dieu, Bah. Tadi panggung. Apa? Tah eta ka dieu. Ka dieu. Ka dieu. Oh, pake topina. Ka dieu. Ayo buru. Lamun teh ka dieu diasupkeun sia ka itu. Wow. Kita sambut Abah. Menong. Oh, apa tinggal. Kata si Abah calon apa terong gitu na Gusti. Bah. Mik. Sepatu bah. Buka sepatu bah. Sepatu apa buka? Kuring kita di sepatu. Angkat di bawah. Bawa ada angkat. Sepatu angkat tadi. Kuringkeun. Sepatu. Ah, kadieu. Kadieu. Heuleuh, aing mah rakyat urang tingali camat sia rakyat urang sapatu teu dikasih. Aing pamimpin mah kudu apa? Apanya? Tingali para pejabat kasut kuring sapatu tara kapake geus meuli daloba teuing tingali rakyat urang sapatu teu dikasih. Tingali si Abah geus kolot sakola keneh. Nah. OSIS. Beberna ge OSIS. Tingali si Abah calana meni barolong. Geuskeun bae bageuna naon telepon ka urang yen rakyat teh can sejahtera kudu mikir urang para pamimpin rakyatna sejahtera meh kawujud Indonesia merdeka teh ku keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. iya eta mik udah dipuna di dinya bisi
pahini jeung kanjut apa? Kadia ada kadia maju. Mikna kadia ke. Cek. Cek kadia kirinya hareup. Oh, bentar ya. Oh, sok coba. Nah. Mikna dikeutkeun kot grup maleuhna. Oh, sok. Cek. Aduh. Cek. Kayak ditiupan atuh panas Pak. Cek. Kurang gerem. Cek. Kelutan kuring ngelamikna dikeutkeun kan huntu. Eta huntu abang dipabeulit gitu. Ada tuh ningalina. Coba gaul dikit dong, Pak. Gaul dikit dong. Abah jangan begitu dong. Mantap. Sudah meluk sapu Cek. Kan itu ningali. Cek. Lagi ningali pikan. Bukencak. Leungeun kieu ke. Cek. Mik. Kan huntu. Katrapeun jeung huntu. gerak bro. Tadi ya tadi. Ulah tiba berangkat gitu abah. Leungeun kan itu. Leungeun katukan itu. Tunjuk kan itu. Mik ngedeket. Panon kan itu panon. Cek. Hiji 2 3 4. 5 genap teruskan. Cek. Hiji 2 3 4. 5 genap teruskan. Lain gitu. Cek. Hiji 2 3 4. 5 genap teruskan. 7, 8. Wah, terus. 8, 10. Terus. 12. Maju. Mundur. Terus, mundur. 12. Terus. 'Dana duit. Di mana lemur matu daya mana Banjar Karang Pamindangan? Jaya. Kampung naon? Simalera. Kampung desa Jaya. kecamatan Aduh. saha kepala kampungna RW hadus berapa sih ke RW? Buyaya. RW punya ya? Di RW anu ka AWW? Oh. Kades. AWW kades. Oh. Camat. Pasti tehnya oh. Mulyadi ke mana? Mana Pak Mulyadi? Mana sok tunjukkan? Mana? Ini turunkan jadi camat. Abah boga pamajikan. Duda. Hei. Abah duda. Pot, ditanya tadi boga pamajikan henteu. Ieu mah gara-gara negosinin yang jemput dia. Boga pamajikan henteu. Awewe. Ya panci itu. Anu kawin laki gitu. Sangaranna. Aduh anjir. Anu keur viral ayeuna anu kasih Dewi itu Dewi teh. Nah, di mana Dewi ayeuna? Mikna deket-deket. Keur naon Dewi? Cek saha? Wah Dewi teh ayeuna di bawah batur.
Sabaraha hiji? Salapan. Sini kamu melihat. Apa sini? Lihat. Kesangka si Hamur Kanyu. Salapan. Salapan. Wah, itu gorobong kok salapan. Luka hiji sa anak abah. Anak Dewi. Titin. Titin. Awewe. Luka dua. Rahman. Luka tilu. Aep. Opat. Ismail. Lima. Bilal. Genep. Waduh itu karak serangan waduh. Tolong diingat kembali. Anak yang keenam, ayam berontak sih tadi aku. Saha anak abah luka genep. Saha. Mitiri sok inget tuh sok. Ulangi. Anak abah yang luka hiji saha. Titin, dua, Rahmat. tilu, opat, lima, genap. Arangnya cuma tak mau ya tuh. Semuanya kena sorangan Jumalta. Ayo kita protes. Minum siapa? Guys, kuring ya. Ya. Anak apa kan? Ya. Tim itu nu kagenap ya? Berengin umur Oh. Mik deketkan mik. Deketkan mik. Buka genap saha? Lain. Bilang lo kawan. Siapa teh anak aing di mana? Ulangi, hiji Titin, dua, Rahmat. tilu, opat, lima, genap, tujuh, delapan, aduh ada delapan. Minum lagi. Bapak ke saya nama dia. Kita kapan sekarang? So, ada apa? Gas, ada apa sama kocap? Mereka soak berapa memang. Sama. Anak abdi lu kadalapan saha? Emang yang suka majikan siang. Anak lu kadalapan. Apaan? Di 250 anak kadalapan. Paujan. Karena bener. Enggak, tadi si Paujan mah. Hitung deh, sok. Ulangi hiji. Bagus, ulangi hiji. Dua. Ulangi. Cepat ya. Balikan. Soak. Siap, sikap sempurna. Dia bah. Sikap sempurna. Nyaharap kan itu. Kan itu. Abahnya udah sok dari kikir. Dia tegak pak. Agustus pak. Maju. Kurang sedikit surat. Serong. Tadi itu. Oh, tegak pak. Dia pak. Anak abah. Satu. Salah. Dua. Tiga. Tapi mau
gerak. Siap, gerak. Anak abah. Anak abah. Satu, oke. Anak abah. Hasil. Terus ke hasil Hasil. kerja bareng Silakan. dengan Dengan. Dewi. Pul pul pul. Pul 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 pul. Pul pul pul. Plus plus plus. Plus plus plus. Satu. Aha. Dua. Anak. Tiga. Ayah. Empat. Lainnya. Tapi masanya Ismail kan? Sok. Anak abah, ini semua abah we. Anak abah, Ismail. anak abah. Dari hasil pergulatan dengan Ibu Dewi, Neng Dewi. Aduh. Satu. Sah. Dua. Tiga. Empat. Lima. Benar. Enam. Itu Martini. Lainnya. Ini tujuh. 7 Bilal. Enggak tadi si Bilal mah. Hai tadi Bilal, kalimat. Ulangi. Anak abah. Hasil. Tangkep. Jeung Neng Dewi. Satu. Sah. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Hujan. Tujuh. Hei. Dua kali. Your is Dua. Tadi itu kalimat. Oh, ulangi deh, berarti lagi hiji kena. Lain capek, non abah nyieunan, kayak nyian bisa nyet. Tuh. Anak abah, satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Delapan. Sana nyaho ti batur. Anak abah nu ka-7 Siti, ka-8 Siti, kade itu nu nyieun abah. Nah itu nu nyaho. 12 Siti, 9. Hah ngaranna saha? Oh Muhammad Ali Kapro. Salah apa? Bah anak abah teh bah. Dah pulang duit. Itu menyebut tadi sabaraha? Sakuan sia salingkuh. Tadi di sakuan sabaraha? Oh, tinggali salingkuh. Jadi sabaraha geus menang sabareta? Oh, 850. Nah, kayak pertanyaan berikutnya ya hadiahna keneh. So, ceklan di mikna. Duit itu Pak, lumayan usaha. Ari abah ayeuna sebulan keneh. Harap sama sekali. Hah? 3 bulan sekali osok tara? 4 bulan? 5 bulan? Jadi nu abah teh hudang keneh. Mikna deukeutkeun. Hudang keneh. 6 bulan? 6 bulan sekali, 5 bulan sekali. Lamun 5 bulan sekali hudang nu hayang abah apa sih mak? So, kira-kira modal siapa hayang kumaha? Geus 8 kali ngajuru.
ngomong ke sini nih gue. Dini. Saya ngerti Pak. Ini Dewi. Dewi. Namun kurang gatrik bisa kene. Di sini ini baru masalah kina. Ada tenaga apa siapa ya? Bener teman. Gatrik. Bener nih Dewi cing sama teh. Madana. Akidana jeung Akidana. Nini Dewi. Ini Dewi Bulat gatrik. dibawa anak kunjol kamar ceprek dikunci. Ger we. Gatrik. Tapi Kang Mat siapa nih Dewi? Kenaon si Dewi makin jeung ngajerit kawas gadis wae. Lain kena wae teh bebuan sih jadi gede. Lain gede goblok nilep. Makanya nilepnya jadi tilu atau bunuh. Jadi abah nu sok kaya. Ai sini nu teh kene ngelayanan. Hah? Kersaeun. Siga kene kitu. Alah. Ari abah gawe naon sapopoe? Mik nu deukeutkeun. Gawe naon? Jalan garam Pak. Dagang uyah. Uyahna di mana? Pabrik uyahna di mana? Hah? Aya pabrik uyah di dieu. Uyah korosok. Uyah warung, gede. Ganduk, ditanggung. Oh, abah buka mobil. Oh, har. Mobilnya naon? Hah? Putura, gua apa di supiran? Mobilnya lu apa? Geus lunas. Hebat. Nah gini nya, ai siapa? Ai mobil boga sapatu tapi kan nyeng ieu. Hah? Oh, beak uya itu sapatu. Muter ka mana dagangna? Oh, puter sapoe beunang 5 juta. 700 sapoe batina modalna kabagian sabaraha dipotong bensin jadi kabagian sabaraha nu teu najang abah tinu mobil teh abah hayang menang duit gede jual mobil teh gede apa bayar ya waduh. Ayeuna pertanyaan diberi gope asa jujur salila ka pamajikan boga anak salapan abah pernah salingkuh teu ka WC Jen kunaon jadi pecet abah Wah, mahal ya, balik persean. Ini dari mah terus Pak. Ini sing jujur. Mikir-mikir main galang siapa? Apa teh nyandung? Pernah nyandung? Itu gini deket ke Mikna. Iraha eta nyandung. Keur iraha. Keur anak kasabaraha nyandung. Anak kasabaraha? Katujuh. Anak katujuh abah nyandung. Ka urang mana? Rana apa perawan nyandungna? Deket keur Mikna. Ai kapangik boga budak dirinya. Goblok lu anak siapa? Palingan poho ke anak sorangan. Saha eta nu anak nu ka-10 teh? Berarti keur budak boga budak ka-7 abah boga budak ka-8 di Nongora. Heeh. Saha ngaranna? Budak di Nongora. Hah? Geus kawin ayeuna. Gadis kene. Berarti engke mun kawin diwalian ku abah. Oh,
eta dongengna kapanggih kumaha? Sarua lain. Geus gini. Dongengna kapanggih kumaha ngaranna supir atuh. Dongengna kapanggih kumaha? Maksudna kumaha maksudna? Abah nyandung. Terus pamajikanna nyangueunana kumaha? Kan nyangueunana kumaha? Ngadenge beja ti saha pamajikan? Dikenek. Bisa ngadenge bejana? Hah, di saha? Heeh, abah dipegang. Di jalan. Pamajikan kan dibangga bawa mobil apa? Gumpur tuh bah siga ieu bah. Oh juga ieu. Siga ieu. Apa gempur teh kapanggih? Gempur? Begitu kapanggih ku pamajikan ditunjuk abah bisa ngomong teu? Salam. Sanasih. Sarua jeung aing. Tapi abah aduh minuman aja. Gempur mengingat masa lalu tapi kaki. Bae dah udah mama buka Geus geun pengalaman bae. sewang-sewang ya. Heeh. Boga lakon hidup sorangan jeung Jujur. Heeh. dilapoeun jeung Langsung bagian. diceraikeun. Heeh, eta harita geus kapanggih meta diceraikeun. Ku pamajikan. Kumaha eta ngomongna pamajikan teh ka apa? Diceraikeun. Cerai. Salian ti ngora apa pernah salingkuh keneh gitu. Jadi murni sama sekali teu pernah deui. 500 ya. Oh iya bener ibu jujur. Oh, nah itu nya. Jadi ayeuna pamajikanana nu ngora geus kawin deui. Terus boga budak deui. Oh, teu boga budak mah ti abah hungkul. Atuh ayeuna lalajung baru anak apa ti nu ngora. Tapi sok dilomokan. Dibiayaan teu? Biayaan anak abah. Oh, indungna? Henteu. Tapi semoga saraki deui nya geus nya. Bapak tara dianyangan kan? Tara. Apa arek kawin deui moal ini? Moal kunaon? Sarua koboknya. Aduh. Guys, ayeuna abah ngigel. Kunaon sih ri? Geus ieu dalang naon ieu? Ieu pagelaran naon ieu? Wayang naon? Saha dalangna? Dada naon? Oh bener. Hebat lah. Apa resep lagu naon? Tilir. Tilirnya? Sok. Lagu sok ngomong abah. Mikna deketan. Sok beritu. Mik deket. Bah. Para wargi Saidayana. Sim kuring. Pundana. Kantos. Nyanu. Ngomong. Tambahan 200. Kantos nyanu. Sangaran ngora sangaran. Aduh. Kapan pamajikan ngaran Dewi kabeh kunaon kapanggih? Pan nyebut teh Dewi teh masalah. Balik terus. Kantos nyandung Kaneng Dewi. Alhamdulillah pernah di jalan. Alhamdulillah. Biasa rek kiamat. Nu kitu teh lain kuring hungkul nu ngalaman. Dalang ge sarua. Sumangga. Ka Bapak Camat? Oma. Kami nyandung. Ulah kapanggih siga kuring. Lain gitu Pak, omat ya Pak Camat, lamun nyandung ulah ke Dewi. Wengi ieu sim kuring bade ngipi. Pakaulan ka urang wadon anu nuju Nanjung dipimpin ku Bapak Camat, para kepala desa, RW, RT, sadayana kum mugia wengi ieu janten si wasilah
ngabrekna Kecamatan Waduh. Mangga laguna Tilil. lagu tilil kasanggakeun kasa